Marhaban ya marhaban, Ramadan ya Ramadan, Ramadan Karim. Yuk kalau mitra-mitra sadayana nu aya di mana bae ayana, urang ngupingkeun di dongeng Timang Angga. Mudah-mudahan pasihan kesehatan, keselamatan, barokah, rahayu. Ramadan 2025, hari ngabuburit sambil ngabuburit di dongeng Namang Ngaji Angga. Yuk prung kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu dongeng Suna Mang Anggang. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube dongeng Suna Mang Anggang. Hatur nuhun mitra kanu parantos manco dongengna oge maparin komentar sareng like-na. Mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah hanya mitra. Ku kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka Mang Anggang. Hapunten bilih aya komentar anu teu kawaleran boh ti pihak Mang Anggang anu telat ngawaler atanapi ti pihak YouTube-na anu ngalebetkeun komentar para saderek sadayana kana spam. Tina hal eta janten teu kaos ku Mang Anggang. Mangga mitra, supados teu nyongkolong teuing kana waktos ku kituna. Prung. Luk heulang manis sagede kuda. Tah ayeuna anjeun tumpak kana tonggong eta manuk pikeun hiber ka puncak gunung. Hasan Basri ukur colohok ningali kasakten Ki Bahron. Pok manehna tumanya. Terus ari engke turuna kumaha? Ke ku kaula rek dianterkeun deui manuk heulangna. Jadi can aya manuk mah anjeun ulah waka turun. Geus kitu mah celek bae Hasan Basri tumpak kana tonggong manuk heulang. Geleber manuk teh hiber ka luhur. Meuni kawas dina film Angling Dharma ieu teh mitra naik manuk heulang. Walah ngajuk-juk muncak gunung. Ari Ki Bahron dihandap sura-seuri bari ngomong sorangan. Modar si Hasan. Kop tanyarenkeun, wahai para dedemit siluman-silemin nu aya di Gunung Mega, ayeuna kula geus hasil mawa jelema ka 100 kalina pikeun jadi tumbal di dieu gunung. Modar si Hasan Basri, modar sia. Kitu galecok Ki Bahron nu memang sabenerna mah Ki Bahron teh keur muja ka siluman nu aya di eta puncak gunung. Ceuk Raja Siluman Ki Bahron bakal sakti mandraguna sarta bakal jadi jalma pangbeungharna sadunia ngan syaratna kudu numbalkeun 100 jelema ka eta gunung. Ada jelema nu disebakeun teh ngan saukur jelema nu sok nyebarkeun agama Islam bungkul. Nya kiwari geus cumpon 100 jelema. Kalawan Hasan Basri pisan korban anu ka 100-na. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, kocapkeun Hasan Basri sanggeus diturunkeun di puncak Mega Malang ku manuk heulang. Trekel manehna naek kana tangkal iksir. Luyu jeung parentah Ki Bahron. Nu terus nutuh handap-handahan eta tangkal sarta dipurag-puragkeun ka handap. Kajadian aneh tumiba dina setiap dahan murag tina kasaktian ilmu sihirna Ki Bahron. Eta dahan teh muragna langsung kahareupeun Ki Bahron pisan. Geus meunang 10 dahan harita Hasan Basri terus turun tina tangkal. Helang, cek Hasan Basri bari gugupai ka manuk heulang nu keur aya di awang-awang.
Tapi manuk helang teh teu nyampeurkeun mitra. Hasan Basri bingung nya kumaha kudu mulang. Terus manehna ngagero ka Ki Bahron ti kajauhan. Bapak, Pak, kumaha manuk helang teh? Betare-hare wae. Kumaha kuringnya mulang? Kumaha ieu kuring mulang nak? Tapi Ki Bahron tenembalan. Da puguh jauh pisan tina puncak gunung kahandap teh. Nu digeroan terus balik teu paduli ka Hasan Basri nu gegeroan jeung gugupai ka manehna ti luhur puncak Gunung Mega. Ki Bahron kabat lumampah bari manggul kayu iksir. Sanggeus nyalukan deui heulangna terus diasupkeun deui kanu bajuna. Ki Bahron mulu kapalabah anak buahna nu nungguan di sisi basisir teh. Sanggeus nepi kana parahu mah terus bae eta Ki Bahron indit tinggalkeun Hasan Basri. Rek ngajugjug ka nagara Ajami tempat asal maranehanana. Mitra caturkeun Hasan Basri nu masih aya keneh di puncak Gunung Mega. Manehna kakarak sadar yen dirina geus ditipu deui wae ku Ki Bahron. Aduh Gusti nu Maha Agung. Aya ku kabina-bina teuing ari Ki Bahron. Aduh Ibu. Ras mehna inget ka indungna anu di lembur. Berbay Hasan Basri cerik ngaluarkeun cipanon. Dina kaayaan anu saperti kitu sarta di tempat anu sakitu luhurna pamohalan manehna bisa mulang ka lembur. Hasan Basri beuki sedih jumerit atina muntang tulung kanu kawasa. Gusti nu Maha Agung. Nadosa naon atuh nu tos dipilampah ku abdi teh. Mugi Gusti ngapunten, mugi Gusti nang tayungan kapun biang. Anu tangtos na oge ayeuna nuju ngarasa kalengitan ku abdi. Kitu sasambat Hasan waktu harita. Ras manehna inget deui ka Ki Bahron nu geus ninggalkeun. Ngadadak huntuna kakarot, ambak nyedak tenaga midak. Pereupna dikepeul-kepeulkeun bari teu waleh nyarita sorangan. Kuteung tayeungeun anjeun Ki Bahron. Anjeun geus nipu ka kuring. Anjeun geus misahkeun kuring jeung indung kuring. Mun anjeun teu sadar-sadar kana kalakuan anjeun, rasakeun sia hiji mangsa anjeun bakal narima walasna Ki Bahron. Gidig Hasan Basri leumpang sakaparan-paran di eta gunung. Teu puguh laku, teu puguh tujuan. Mitra teu kacaritakeun duka sabaraha poe lilana Hasan Basri aprak-aprakan di puncak Gunung Mega. Mun lapar ukur ngadaharan pupucukan atawa buah-buahan naon wae nu kapanggih. Sare di mana dugna estuning kacidana langsana ieu Hasan Basri dina waktu harita. Mitra kaum dangu caturkeun dina hiji poe. Keur jongjon Hasan Basri leumpang ngadak-ngadak curinghak. Sabab katingali di hareupeunana aya nu barodas rentul. Sangkan Hasan Basri mah eta teh batu atawa perak. Tapi barang eta nu barodas disampeurkeun, kacida kagetna Hasan Basri. Sabab anu barodas teh lain batu lain perak, tapi 88 tangkorak jalma ngaberes di eta tempat. Hasan Basri boga pamikiran buah-buah ieu teh tangkorak para pamuda Basrah
nu 88 teh nu diculikan ku urang Ajami. Meren kuring anu ka 100 nah. Kitu gerentes Hasan Basri waktu harita. Puringkak bulu pundukna muringkak. Tapi Hasan Basri pamuda wadalan pasantren, manehna bisa nahan kana eta parasaan, jeung manehna yakin kanu kagungan nyata pangeran. Geus kitu mah anu tadina putus asa teh ayeuna mah boga deui kayakinan yen dirina bakal salamet. Terus Hasan Basri muru kana taneuh kabul nu maksudna rek tayamum, sarta harita manehna ngalaksanakeun salat hajat 2 rakaat. Nada pitulung sareng pituduh kedah ka mana lumampah, da puguh kaayaan di leuweung anu sakitu sangarna. Mitra kaum dangu rengse salat hajat, Hasan Basri neruskeun deui lampahna. Kalawan nuturkeun kareteg hatena wae. Bari jeung teu puguh tujuan. Berang deui, peuting deui, berang deui, peuting deui. Hasan Basri lumampah duka sabaraha poe lilana di puncak Gunung Mega. Sapanjang jalan ari manahna mah teu leupas tina zikir ka pangeran. Nada pitulung kanu Maha Agung. Barang nepi ka hiji tempat, Hasan Basri bingung, nu teu manggih tungtung, susah manah nu taya sudana. Kudu ka mana neruskeun lampah. Eueuh jalan. Di hareup cungkra nu kacidanang tawingna. Ka mana jalan? Be. Cungkrang ieu mah. Cek Hasan Basri. Handap penjungkrang katingali lautan satungtung deuleu. Sing horeng mitra, eta Gunung Mega teh ayana di tengah lautan. Anu sakitu aplak-aplakanana nya meureun lamun di daerah Selat Sunda mah Gunung Krakatauna lah. Ayana di tengah lautan anu sakitu aplak-aplakanana. Hasan Basri bingung, boros satadina mah nu diharapkeun teh bisa balik ka lembur, kalayan manggih jalan, tapi kenyataan geuning eta gunung teh dikurilingan ku lautan. Akhirna Hasan Basri nekat pikeun ngaragrageun maneh ka eta jungkrang nu handapna laut. Teu panjang mikir kalawan nyebat asma Allah meh namurageun maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Gajeleng Hasan Basri ngagajeleng koleang awak namura gajungkrang nu sakitu luhurna. Mitra kaum dangu aya nu nyebutkeun luhur eta jungkrang teh 40 poe 40 peuting perjalanan biasa. Nganduka sabaraha lilana Hasan Basri ngoleangna di tengah eta jungkrang. Urang caritakeun Hasan Basri geus ragrag we nya nepi kana laut, kujubar kacabak seor aya ombak nyamber awakna. Seot Hasan Basri kabawa ka tengah laut, les jirimna leungit dikerelep ka jero lautan, dug nepi ka teu mumbul deui.
urang tunda heula Hasan Basri pikeun engke urang teang deui. Ayeuna urang caturkeun Ki Bahron harita disanggeus manehna ngareka perdaya 100 urang pamuda nu diculikna ti nagara Basrah. Kayan Ki Bahron hirupna senang, ngahna ngahning gagas sakti mandraguna sadurung winara. Sabab manehna geus perjanjian jeung Raja Siluman ti Gunung Mega. Lamun geus numbalkeun 100 pamuda ti golongan umat Islam, maka manehna bakal sakti sarta jadi jalma pangbeungharna sanagara Ajami. Ngan Ki Bahron aya rasa kahariwang sabab menang wangsit ti Raja Siluman nu dipuhitna nu aya di Gunung Mega. Cenah lamun hirupna hayang awet jaya kudu bisa naklukeun Raja Jin Islam nu aya di dasar laut Gunung Mega. Sabab Raja Siluman nu dipuhit ku Ki Bahron ieu boga musuh ti golongan jin eta nu aya di negara jin nu disebut negara Jin Islam Pulo Sehan. Eta nagara Pulo Sehan teh ayana di dasar laut handapeun Gunung Mega. Lumatak anu mawi. Lu botak tinggal ngawi. Cagur. Lumatak mitra. Ti harita Ki Bahron ngumpulkeun sakabeh anak buahna dilatih rupa-rupaning ilmu pikeun naklukeun musuhna sarta persiapan pikeun ngaranjah ka nagara jin Islam nu aya di dasar laut Gunung Mega. Kitu kaayaan Ki Bahron jeung anak buahna di nagara Ajami. Sedengkeun di nagara Basrah, ibuna Hasan Basri teu poe ka poe ngabangik cirik bae, teu beunang diupahan sabab kalalaban kudu jadi anak nungan ukur hiji-hijina. Sakabeh panduduk nagara Basrah geus usah satekah polah maluruh pamuda-pamuda nu leungit diculik. Tapi usahna taya hasilna da puguh taya nu nyaho mun pamuda anu 100 teh jadi tumbal di Gunung Mega. Dumasar kana hal eta akhirna disimpulkeun yen sakabeh pamuda nu leungit teh kaasup Hasan Basri dianggapna geus maot. Masing-masing keluarga ngirim doa sakumaha ilaharna ngadoakeun anu geus maot ku cara salat goib saking ku kalalaban ditinggal maot kudu jadi anak. Ibuna Hasan Basri mah nepi ka nyieun kuburan sagala di tengah imahna sarta eta kuburan teh didoaan bae berang peuting ngaharepkeun Hasan Basri bisa hudang deui tina eta kuburan. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caturkeun Hasan Basri nuker kekarelapan di jero lautan dina kaayaan teu inget di bumi alam. Pucunghul harita badana mucunghul deui kaluhur kadorong ku arus cai. Geus kitu ana seak teh aya ombak gede pisan nyamber kana awakna nu akhirna badan Hasan Basri kasered kabawa ka sisi basisir handapeun Gunung Mega. Awak Hasan Basri nangkuban dina luhur kikisi. Bari dina kayan matak pikarunyaeun, baju sarweh, irung ngucur getihan. Singkat ieu riwayat, kurang leuwih 5 poe ti harita kira-kira wanci janari leutik. Hasan Basri ngulisik sadar tina kapiuhanana. Barang sadar kacida kagetna Hasan Basri teh. Sabab basa ningali karep breh bae laut satungtung deuleu mani ngaplak awas eueuh tungtungan. Ret manehna ningali ka tukang breh aya gunung nu sakitu luhurna. Duh ibu, kumari geus kieu ya Allah ya Rabbi tulungan abdi. Hasan Basri sasambat ka ibuna laju muntang tulung ka nu kawasa. Jeung manehna maksakeun nangtung. Bari dina kaayaan lempang rarampeolan kusabab leuleus manehna lempang mapai-mapai leuweung nu aya di sisi laut handapeun gunung.
kurang leuwih 40 poe 40 peuting Hasan Basri ngalalana dia teh leuweung. Bari tepuguh tujuan, dahar ukur pupucukan, awak pegang tenaga leuseuh baju sarweh ukur dipake nutupan laranganana. Barang dina hiji poe Hasan Basri ningali ka tebeh kidul, kalandeuh maniplung-plong tetempoan. Beh lebakna katingali kumanehna aya suhunan imah nu ting parantul 40 suhunan wungkul. Hasan Basri kacida bungahna, sabab cek pikirna manehna teh geus nepi ka pilemburan. Terus bae Hasan Basri teh tuturubun kalebak nyamper eta imah nu maksud rek men tadahareun sugan meunang dahareun. Barang nepi ka salah sahiji imah, aya nu matak aneh keur Hasan Basri. Sabab eta imah teh 40na meni ngaberes ngajajar. Suhunana dijieun tina emas jeung perak. Teu panjang mikir Hasan Basri langsung nyamperkeun kana lawang imah nu kahiji. Barang jog anjog pantona nutup. Assalamualaikum. Hasan Basri uluk salam, tapi di jero taya nu nembalan. Nepi ka 3 kalina uluk salam tapi angger taya nu nembalan. Terus ka imah anu kadua. Assalamualaikum. Sarua taya nu nembalan. Terus ka imah anu katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nepi ka imah anu ka30 sarua taya nu nembalan. Hasan Basri nepi ka geus leuleus di sawang teh nu boga imah rek mere kadaharan, tapi berorah muka panto nembalan oge hanteu. Rampeol Hasan Basri lempang deui rampeolan rumanggieung kawas tadi. Muru ka imah anu ka30 hiji. Assalamualaikum. Tapi rehe keneh. Bari taya anu nembalan. Terus lempang deui nepi ka imah anu ka39. Assalamualaikum. Hasan Basri uluk salam tapi angger rehe taya anu nembalan. Rampeol rumanggieung Hasan Basri lempang deui rampeolan kawas tadi. Barang nepi ka imah anu ka40, imah panganggeusan pangtungtungan katingali panto imah teh muka, sarta katingali pisan di jero imah loba kadaharan. Terus Hasan Basri ngadeuketan kana lawangna. Breh katingali aya saurang awewe geulis. Mitra kaum dangu eta awewe teh geulisna maniku kabina-bina. Make kain sutra bodas diteretes ku intan berlian, sarta dina tonggong eta awewe teh katingali aya jamparing jeung gondewa. Mideungeuh kitu Hasan Basri bungah, pacampur jeung kaget basa ningali dedegan eta awewe. Terus mena uluk salam. Sampurasun, assalamualaikum punten nyai. Waalaikumsalam. Cek eta awewe nembalan, bari ngabalikeun awakna. Barang ningali kana dedegan Hasan Basri, eta awewe teh langsung asup deui ka jero imahna. Tah geuningan. Rek nyokot baju jeung kadaharan meureun. Karunyahan ka aing, cek Hasan Basri na jero hatena. Tapi sangkan Hasan Basri nyalahan. Sabab eta awewe asup ka imah teh lain rek nyokot kadaharan, tapi nyokot pedang
terus eta pedang diamang-amang kana beungeut Hasan Basri bari pok nyarita. Heh manusia, wani-wani si asup ka negara kaula. Geus jadi ketangtuan saha manusia nu wani asup ka negara kaula, maka kudu dipaehan. Cek eta awewe geulis bari ngamang-ngamang pedang kana beungeut Hasan. Geus kitu jelabet weh cangkeng Hasan tadi tajong ku eta awewe. Bro Hasan Basri nu keur lungse teh nambru sarta terus diluluh ku eta awewe. Atuh mitra Hasan Basri teu beda ti ora anu nyampeurkeun paneungeul keur mah eukeur beuteung ka cida laparna. Awak leuleus lungse katambah harita teh ditajong pisan ku eta awewe. Nambru labuh nang kuban. Terus diluluh tonggongna ku eta awewe cilebet ditajong cangkengna. Aduh, koceak Hasan Basri ngoceak. Aya ku galak awewe teh. Sakitu geulisna, cek Hasan. Manusia, kumaha wani si asup ka negara kaula. Geura tobat sia. Bisi loba dosa. Sabab ayeuna sia ku aing rek dipaehan. Cek eta awewe geulis. Nyarita bari anggar suku katuhu nincak kana tonggong Hasan Basri ditekenkeun atuh leuh beukit teu walakaya we Hasan Basri teh mitra. Teu walakaya. Aduh. Hasan Basri humarurung berbay tina liang irungna bijil getih tilapok nyarita bari sorana matak pikarunyaeun. Aduh nyai. Pek teh teuing ari teh gamah rek mayan ka Akang pehan. Ngan Akang mah menta heula waktu sakedeung. Rek nyaritakeun heula pangalaman Akang. Cek Hasan Basri bari anggar nang kuban. Teu kuat hudang acan. Tanaga geus sudah. Pek geura caritakeun. Samemesnya dipaehan. Tembal si awewe. Atuh geus kitu mah dedak-dak bae harita Hasan Basri nyaritakeun pangalamanana. Sarta ngenalkeun saha ngaran dirina. Sakabehna ku Hasan Basri dicaritakeun, ditetek teh nu kaliwat. Ti mimiti manehna indit ti mah ka pasar nu aya di kota Basrah. Terus panggih jeung Ki Bahron sarta ditipu atah-atah. Dibawa terus dipaksa kudu pindah agama. Tina perkara ditumbalkeun ka demit Gunung Mega oge teu kaliwat dicaritakeun. Nepi ka manehna ngaragrageun badan ka laut. Kabeh dicaritakeun ku Hasan Basri ditetek teh nu kaliwat. Tah kitu nyai. Akang teh ka dieu teh lain rek niat jahat. Aduh. Tapi rek minta dahar. Pakat teu kuat. Lapar. Mitra kaum dangu ngadengi kitu eta awewe geulis nu rek maehan Hasan Basri teh ngalapar leungeunna. Alah Akang karunya temen. Ngadak-ngadak harita keneh pedangna ngaclang tina leungeunna sarta awakna jadi leuleus. Bru weh si awewe teh nang kuban dina tonggong Hasan Basri nu keur nang kuban dibarung jeung ceurik. Aduh Akang dadah teuing. Hampura nyai sugan teh teu kitu lalakon kahirupan Akang. Geuning Akang teh manusia anu kuat iman Islamna. Hampura nyai Akang, hampura. Upami Akang hoyong tuang mah hayu urang kalabuat. Hoyong tuang ngeunaon we oge aya hayu. Cek eta awewe bari ceurik tuluy nang kuban dina tonggong Hasan. Atuh Hasan Basri mitra nepi ka peureumbeun tah ditindihan ku nu geulis.
Mitra kaum dangu geus kitu mah eta awewe teh cengkat. Terus nguniang hudang. Nu saterusna Hasan Basri dibeyeng dibawa asup ka jero imah. Sup diabuskeun ka jero kamar, goledag disarekeun dina ranjang. Ranjang anu alus pisan, matak pikabetaheun. Eta kamar teh ditaretes ku inten berlian sagala. Besina dijieun tina emas. Hasan Basri nepi ka olhok bengong mata simeuten calangap teu bisa ngomong. Ningali kaendahan eta kamar. Dina hate teu oleh galecok. Aing teh di mana? Bu aing teh geus maot aya di surga. Kelila kadenge eta awewe geulis nyarita. Akang, sing betah aya di dieu. Bisi akang teu apal. Abdi teh saagama jeung akang. Ngan akang mah bangsa manusia, ari abdi mah bangsa jin. Sedangkan manusia jeung jin sarua dibere tugas pikeun ibadah. Ngadenge kitu Hasan beki melohok wae. Asa paeh henteu hirup henteu. Pang-pang namah masih kasima ku kaendahan eta tempat. Saresna mah abdi teh di dieu teh tujuan akang. Abdi minangka anu pangbungsuna di antara anu 7. Ari lanceuk abdi anu 7 sadayana oge istri. Mung ayeuna nuju suwung. Jalaran angkat nuju patroli ka unggal tempat. Sabab cek peraturan teu meunang aya manusia nu asup ka nagara jin. Tapi kulantaran akang masa agama sarta rek diaku lanceuk ku nyai, keun kumaha engke we? Abdi tanggal walar. Lamun teh lanceuk abdi teu ngidinan akang aya di dieu. Cek si bungsu ngajelaskeun kalayan daria. Anu sabenerna duka teuing kadengeun ku Hasan teh duka henteu. Da Hasan mah masih olok bengong candaek nyarita naon-naon. Mitra kaum dangu geus kitu mah si bungsu kaluar ti kamar. Nu maksud rek nyokot kadaharan ke Hasan Basri nu geus diaku jadi lanceukna. Barang nepi ka rohangan tengah katingali harita. Di luar imah aya genep jirim nu hibar gagaleberan turun ti luhur mega kalayang geleber seot kahandap selek nete di lemah di buruan imah. Horeng eta teh lanceuk nasi bungsu. Nutos patroli teh. Mireungeuh lanceuk-lanceukna marulang, si bungsu teh jadi nyokot kadaharanana. Manehna ngabageakeun heula lanceuk-lanceukna. Ai geuning cece tos mulang. Tos di mana cece teh? Geus patroli apanan? Tugas di atasan urang. Bisa aya bangsa manusia nu asup ka nagara urang sabab cek peraturan nagara teu meunang aya manusia nu asup ka nagara jin. Mun aya manusia nu asup ka nagara urang rek nu kumaha wae oge kudu dipaehan. Ngadenge kitu si bungsu beki bingung. Pok si bungsu ngomong ka lanceukna. Ari pamendak abdi mah ece. Ari pamendak abdi mah sanajan aya parentah oge ti atasan. Ulah hantem wae maehan bangsa manusia atuh ece. Kumaha lamun eta manusia teh saagama jeung urang? Kumaha pertanggungjawaban urang di hadapan Allah? Sabab pedoman bangsa jin jeung bangsa manusia teh sarua nyaeta Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an jelas jalma anu iman mah haram getihna haram diala nyawana. Anjan teu kudu nyarita kitu bungsu. Sabab ieu geus jelas aturan ti raja urang.
Apan urang teh diwajibkeun nurut kana aturan perintah. Si bungsu beki bingung weh. Ari dicaritakeun nu sabenerna, yen manehna geus ngampihan bangsa manusia, sok sieun pasea banjir ku lautan getih. Tapi si bungsu ngabogaan rasa tanggung jawab kana kasalamatan Hasan Basri. Manehna kudu siap nyang hareupan kana naon wae nu bakal kajadian. Nu akhirna mah si bungsu teh teu burung balaka. Kieu nu salaresna mace. Salaresna dinten ieu teh urang kasumpingan tamu ti bangsa manusia. Ngaranna teh Hasan Basri. Hasan Basri asalna ti kota nagara Basrah. Jadi omat eta Hasan Basri ulah dipaehan sabab sarua agamana agama Islam. Sarua akidahna jeung urang-urang. Barang ngadenge yen si bungsu ngambihan manusia, beureum pamenteuk lanceukna ret ka si bungsu pinuh ku rasa kageuleuh nu tahinggana. Pok harita nu cikal nyarita bari ngalugas padangna. Heh bungsu. Anjeun geus wani ngalanggar kana paraturan. Kumaha wani sia ngambihan bangsa manusia? Matak sangar ka nagara deuleu. Ayeuna sameme Hasan Basri dipaehan, sia heula ku aing dipaehan. Aduh, astagfirullahaladzim ece. Piraku ece rek tega maehan kanu jadi dulur. Teu paduli dulur. Sawe nu ngalanggar aturan dipaehan ku aing. Aduh, hampura we atuh ece. Eueuh hampura. Ampun atuh ece, ampun. Teu bisa ampun. Mitra kaum dangu si bungsu minta dihampura, teu dihampura. Minta ampun, teu dibere ampun. Atuh geus kitu mah harita keneh si bungsu metakeun ajianana. Metakeun ajian sentak dulang dina omongan nu ngajadi sumsum ngajadi balung sumerep kana ati sumarambah kana bayah nu ngadengena. Cacap mapatkeun ajianana langit asa mangkung mega mayang katon kausuan kaliga murka disanggreudkeun dina ujung rambut parat kana ati sanubari anu murni. Pok si bungsu nyarita. Heh ece. Di langit mana? Di mega mana? Di laut mana? Ngaran-ngaran Hasan Basri dipaehan kuring nu bakal ngabelana. Teu paduli kajun kudu begalan pati jeung nu jadi lur. Ayeuna kuring sorangan cecegenepan sok rek kumaha. Rek ngaluarkeun ajian naon ku kuring tangtu dilayanan. Si bungsu kawas nu kasurupan ku akina. Sedengkeun ieu lanceukna anu genep. Barang ngadenge si bungsu nyarita samodel kitu sarta saliwat katingali paroman si bungsu bat mirip jeung akina. Ngadak-ngadak ieu nu genepan teh leuleus sarirana. Lir kapuk ka ibunan. Kabehanana ngudupruk teu bisa mancuhkeun tangtungan. Lanceuk-lanceuk si bungsu bener-bener teu walakaya. Kitu teh mah da si bungsu teh hiji-hijina putri jin Islam anu paling dipikanyahna ku rama jeung ku akina. Sakabeh ilmu akina geus nurun ka si bungsu. Mitra kaum dangu bari dina kaayaan masih leuleus, pok harita si cikal nyarita. Aduh ampun bungsu. Ngaran-ngaran cece kudu ngalawan kana kasaksian anjeun mah ampun. Cece teh jauh tanah ka langit jeung bungsu teh hampura cece bungsu. Omat ulah bungsu sing karunya ka cece. Terus ayeuna cece rek kumaha? Ayeuna mah urang aku lanceuk bae eta manusia nu ngaran Basri teh atuh. Sabab kebenaran apana di dieu urang teh awewe bungkul, eueuh lalakian. Kajian teh kumahakeun, ece nu tanggung jawab ka atasan. Di mana ayeuna Hasan Basrina? Cek si cikal ka si bungsu. Itu di jero kamar. Tembal si bungsu. Geus kitu mah nu genepan teh cager deui tina leuleusna. Jeung paseana oge teu jadi, atuh bring tujuanna arasup ka kamar tempat sarena Hasan Basri.
kaum dangu barang nutujuan Arabus kasampak Hasan Basri keur ngarengkol weh. Manika tempo geunahun pisan sare dina ranjang anu ditaretes ku inten berlian. Eta nutujuan teh meni ngaronom kana awak Hasan Basri. Ari Hasan Basri meni asa paeh henteu hirup henteu. Bekating ku nikmat nu kabina-bina. Sabab harita teh ku ngarengkolna oge geus nikmat. Katambah nutujuan teh pada cugjeg mencetan awakna. Nuduaan mencetan sukuna kenca katuhu. Nuduaan mencetan leungeuna kenca katuhu. Nuduaan deui ngusapan beteung jeung dada Hasan Basri. Ari si bungsu ngusapan tarangna. Kitu kaayaan Hasan Basri harita. Estuning benar-benar dipikanya ku putri jin Islam anu 7. Nu antukna menang saminggu Hasan Basri aya di tempat-tempatan. Rai-rai weh awakna jadi pulih deui sarta kakasepanana asa leuwih tegep wae. Anu tujuan teh benar-benar nyaheunana ka Hasan Basri teh. Sakabehanana ngaku lanceuk pituin. Mitra kaum dangu, ari tina perkara ibadah ieu putri jin Islam nu 7 teh meuni ku getolna kabina-bina. Hasan Basri ngerasa salut tina hal eta. Mimitina mah asa penggentolna we ibadahna teh. Tara kaliwat sholawatan, tadarus, Senin Kemis puasa, salat tahajud. Tapi kadiekeun mah Hasan Basri basa ningali ibadah jin anu 7 ieu. Masya Allah. Di maghrib nepi ka subuh para teureun-eureun zikir ka Gusti Allah. Teka catur salat anu wajib mah. Kitu kaayaan putri jin Islam nu 7 ieu dina mangsa harita. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka ku nu ngaliwat anu weruh ka semuna anu apal ka basana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka permios.